Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di Urban Gaming, orang Bandung kawena main game. Di ayeuna kesempatan ayeuna orang naonnya yuk. Orang nge-review yuk Raja Kahiji meureun di area hiji nyata di Hong Kong. Kan tadi terus aya tutorial pas awalnya ayeuna ya terus kebuka ini status mah biasa nih karena di luhurnya status mah karena naik-naik ke apa karena make-make kan bajuna gitu equipment. Nah ya di handap ya tuh namahan HP tuh darah AP serangan DP bertahan attack speed apalah kritikal yang apa DPS tuh serangan ti jurusnya ya mah kumaha carana pakai kena baju tuh di dia. Terus ayeuna ieu na intensipi ieu naon intensipinya teu apal ieu naon. Oke, teu apal ke ieu mah. Talent mun talentna keur ieu nya keur buka-buka skill gitu keur buka-buka jurus kan mun bawana tadi jurusna per hiji nya enak tos tilu. Soalna ieu mah kan tuh gamena game modnya mod APK jadinya di duitna teh terus seueur gitu terus pinu. Jadi ya gitulah namanya juga mod. Nah ya tinggal diklaim-klaim mun hoyong mah lah kenaon gitu terus seueur da atis ge ya no orang review kumaha ieu rajana nya raja area hiji nya teh daerah Hong Kong orang paig juga ya na. Wih masih hiji diculik soalnya hiji mah tadi terus dilepaskeun dibayar cenah. Oh, mafia di bawah nih. Preman Hongkong ada di dia. Oh, ngamuk cina si boxernya. Oh, boxer. Woi, dikepung. Ini mah hebatnya. Pakai baju, ini mah. Aduh, wih si nengnya semoga jurus, ini mah. Jagoan nih. Mundur mana mobil, mobil tembakan. Mana si yo jurus pokoknya mah jurus yo jago darah nih no si yo kan tukang lama ya udah terusnya terus kabuka sadayangannya tadi no di taikun mah dia mah shotgun mah kerja ya widih master naon terlihat orang tembakannya bagiannya ini ada songong yang kebugan pokoknya sama carana orang kebugan bagiannya terus wah kabur manehna sok lah manehna preman ya resep maneh yang kebuk-kebukan itu darah nih. Oh bagus tanya ini udah anak makan tahan ya nggak jurus tinggal di raja tuh ngamat macam naon bener nah iya udah nah oh sok serang tak tembakan ke KB penyerang aww botak mah aduh nyerang aww masih sih botak dor sniper lah ngomong begitu yang darah nih ngampung so keduaan mana rajanya datang dia ngamat kali widih bahaya cok rampok aja nih sok mau bikin anak aja nih iya jurus ya kabur deui kan tenggelam bos kan awal tenggelam bos wangina kawan full ya ngerakeun tembak sniper lah pohon tongnya gitu
Oh bagus, mana ya rajana can turun kalau ngamat we lila ieu teh euy. Keluar teh para ngamat mana teh aduh aya healer teh mah ya healernya, healer musuh. Oh jadi eta kos awewe si cheerleader jadi nu ngarea darah ke musuhnya si eta. Wih, datang di rajana ya. Wih, ngincer nu awewe euy. Najis ngarakeun. Terus nih. Ngamuk tolong. Liar aki liar tuh karunya. Iya. Duh. Aki songong. SA wah euy. Aduh udah ranah hiji 1% doang padahal mah yang sadayana ah. Oke, WO menang naon yuk. Enhance equipment kan naon banyak revolver yang meduk gloves. Boost chest. You got a new area. Mission accomplished. Oh ya area 2 namanya Shibuya ya. Nah itu selesai tadi si raja naon aki-aki baju hijau gitu. Bahaya oke sebenarnya mah tak aki-aki itu nya jurusnya bisa gitu jago. Ayeuna sakitu wae nya di dieu di abi gitu ketemu ke review raja kahiji unggulnya si ieu ya. Ya paling ku abi review deui pamitos lawan raja-raja nu aya area 2 nya. Jadi ayeuna mah sakitu wae teh abi nya. Hatur nuhun tos maturan tadinya. Mugi orang desa patepang di channel abi nya. Sakitu wae ti sim abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.